Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu setia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Jiad Kang Haji bagian ke-18. Ieu yasana Ki Dharma Carita sareng Kang Heri Awi. Dongeng anu ke-18 ieu judulna Nyangsang di Pulau Kosong. Ieu sadayana teh pamirsa kantos dibidangkeun dina koran Sunda Giwangkara. Sata acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan ka anu teu satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Di Bandar Jakarta harita teh Ahmad keur ulin ka imah emangna ari sakalian keur nyalese. Ahmad sok ngahaja ulin ka sisi laut seperti harita. Ahmad ngajanteng netep cai laut anu keur anteng ngulinkeun parahu. Gulak-gilak ka kenca ka katuhu. Keur anteng-antengna Ahmad netep laut ti belah kencaeun manehna nangtung aya nu nyalukan. Ayo mending oge milu ka tengah urang usup. Pokna teh. Ahmad ngahulang sabab anu ngajak teh sidik teu pati wawuh. Hayu manehna nyalukan deui. Kakula ceuk Ahmad. Nya mending oge milu yuk, jeung ngahulang deui dinya mah mending oge ngusup. Ditawaran kitu teh Ahmad kasida pisan atohna tuluy bae nyamperkeun muru kanu ngajak. Beuki lila parahu teh beuki nengah nu boga parahu ngasongkeun jejer ka Ahmad sedang manehna siap-siap deuk ngecrik. Jejer-jejerna mah geus disiapkeun malah geus ditaheunkeun. Ku anteng-antengna teh karasa parahu teh beuki kaseret ka tengah gulak-gilak angkleng-angklengan keur genah-genah ana hiuk teh atuh angin maninga kelebog. Langit ngadadak poek ka ciri nu boga parahu kaweurjeung tagiwur. Nah, meni dadak-dadakan ieu teh, meni eueuh tanda-tanda samemehna. Ayo jaluk buru-buru bantuan. Urang kudu buru-buru ka darat. Jiga nama baris aya badai. Kituna teh bari pakupis ngupayakeun sangkan parahu gancang ka sisi, tapi boro-boro ka sisi. Sabab ombak kalah tambah gede, parahu geus teu puguh obahna, angin beuki rongkah. Seor. Biar ombak segede gunung Paseban nebrag kana parahu. Teu bisa majar kumaha parahu tibalik sapisan Ahmad jeung baturna kapangpengkeun. Ahmad usaha satekah polah nyalametkeun dirina obahna awak diluyukeun jeung gerakna ombak. Tapi sok sanajan kitu ari ku dihantem-hantem teuing mah tenaga Ahmad beak manehna leuleus lir dipupul bayu. Anu antukna Ahmad pasrah nanada kanu merbang alam. Kanu gaduh usik jeung malikna laut, kanu gaduh qadar dirina sadarian Allah Maha Wijaksana kana sagala rupi rencana. Sanggeus kitu mah les bae Ahmad kapiuhan. Duka teuing 4 jam, duka teuing 5 jam Ahmad kapuntang banting ku ombak bari jeung teu inget di bumi alam. Da barang Ahmad nyah beunta teh kasampak dirina geus nyampai di hiji karang di Pulau Kosong. Awak karasa nyeri ari usik ari borolo bae cai mungsrat tina bahamna sanggeus cai kaluar karasa awakna beuki lungse. Ahmad darat-daret kabeh tonggo katempo orai ting rarengkol.
Ningali kaayaan kitu Ahmad teu ieu galider manehna hudang darat-darat ka sakurilingna eta tempat teh nyaho teuing pulo nyaho teuing naon atuh da ukuranana oge henteu gede paling kurang leuwih 50 ka 60 meter pasagi mun di darat mah mangrupakeun hunyur meureun aya ari tatangkalan mah ngan boro-boro aya buahan nilai kana daunna bae henteu normal ngan ukur hiji dua jiga nempot tangkal anu kahuro. Lain Ahmad lain deui carita Amin anu babarengan saparahu jeung Ahmad manehna mah salamet bisa ka darat deui ka tempat asalna. Barang Amin dikanyahokeun aya dina sisi darmaga teh pada moro bari naranyakeun Ahmad. "Ari jang Ahmad, kumaha nasibna?" cenah. Amin teu ngajawab manehna ngarasa dosa sabab geus ngajak Ahmad ka tempo paman Ahmad nalek ngayakinkeun. "Jang Amin teh milu ka anjeun Amin," cek paman Ahmad. Parmin teu bisa ngajawab manehna kalakah luk tungkul. Sanggeus ditunggu-tunggu salila 3 poe bari diupayakeun detengan teu aya hasilna, Ahmad akhirna dianggap tiwas. "Geus teu bisa dikukumaha deui, sidik alo kula mah tiwas," cek paman Ahmad sedih. Sanggeus Ahmad diyakinkeun maot derbae urang darat mah ngayakeun tahlilan sakumaha mistina. Ari Ahmad salila aya di pulau kosong teh aya oge keanehan sabab dirina teu ngarasa lapar atawa hanaang estuning jagjag bae. Keanehan sejenna bisa nahan lapar jeung hanaang teh teu salilana geuning nincak poe kadalapan mah beteung teh mimiti ngusial menta eusi. Sedang dahareun kacida pisan hesena sakalian keur nginum oge apan sakuriling bungking rasa cai teh eueuh anu tawar. Ahmad miharap pisan aya jalma nu ngaliwat ka eta pulo bari nahan lapar teh panon mah anteng mencrong ka tengah laut. Susuganan aya parahu nu ngadeukeutan eta pulo. Poe kadalapan eueuh jalma nu ngaliwat beteung estuning dieusian ku saaya-aya bae. Nincak poe kasalapan awakna beuki ramoh poe geus ampir teu bisa walakaya barang ret ka tengah laut. Aya katempo rentang-rentang parahu awakna ngadadak cenghar beuki lila parahu teh beuki deukeut. Ahmad gugupay nu mawa parahu ngadeuketan tapi barang sidik nu ngagupayan teh Ahmad eta nu mawa parahu teh jiga nu tibuburan jat melikeun deui parahuna terus bae ngabeng beos ninggalkeun Ahmad. Rada oge peunggas harepan Ahmad ningali kaayaan kitu teh awakna beuki ramoh poe antukna mah bluk bae nangkuban. Geus teu ieuh mikir dipacok oray. Kurang leuwih 2 jam Ahmad nangkuban setengah inget kadenge aya nu ting jorowok ngadeuketan dirina. Nyah Ahmad beunta si horeng parahu nu tadi datang teh mawa balad. Da eta bae aya 5 parahu teh. Ahmad pada mayang dibawa kana parahu sawareh ting kalecrek manguyuhankeun. Pedah Ahmad bisa tahan hirup di pulau kosong eueuh kadaharan beri jeung loba sato garalak salila 8 poe. Sanggeus tarapti tuluy bae Ahmad dibawa ka daratan. "Ku bisa tahan hirup 8 poe di tempat jiga kieu. Naon anu bisa didahar di tempat samodel kieu?" Cik salah saurang ngajak ngomong ka baturna. "Kudu maha kawasa mah teu aya nu heseun. Ieu nu dukun yen kamampuan jalma mah aya watesna, tapi ku karsaning Allah mah apanan sagala rupa oge teu aya anu teu mungkin." "Nya ari kitu teh mah ngan ari kuring mah lamun ngukur kana kanyataan bae asa teu mungkin. Tapi buktina mah apan kajadian, hayu engke teruskeun di lembur ngobrolna mah." "Nya ngadonting kada cawis lain boro-boro dek sarare deui, dek sarare di dieu." Nuker ngobrol nuturkeun anu ngajak. Satepina ka daratan rombongan pada moro pada ngabagiakeun utamana ka Ahmad. Komo mangna masasat anu maot hirup deui atuh. Sanggeus sabaraha poe Ahmad kakara apal yen dirina teh geus dianggap maot malah kungsi ditahlilan sagala salila 3 poe 3 peuting. Sore eta Ahmad keur ngajanteng lebah darmaga aya nu nyoba-nyoba ngajak nguseup deui ka Ahmad. "Cep, ngiring nguseup deui." Moal sieun ditahlilan deui tembal Ahmad bari nyerenge. Tamat cenah ieu pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.